Ayo Ayo. Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Tekan YouTuber tombol saja. lonceng. Oke. Nu bade sawer kantun aya didinya. Di bawah di link Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Reng sedahar kira bada isya ceg kanu bungkus rokok kosong Sudirja gura-giru kaharep arek meuli rokok ngan pas keluar lebah gang loba jelema geus ngarumpul horeng aya tetangga deket imahna anu maot ibu-ibu nu maot nama dan lah nage ibu-ibu weh sasaha pada nyebut gitu Bu Yati ari ngaranna nama nenina Subhan ari Subhan teh batur deket manehna ti leutik warga ngagimbung keur nyawalakeun mulasara janajah katambah jeung ngabejaan kula wargana anu jarauh basa Sudirja nyamperkeun riungan salah seorang ti bapak-bapak nu teh lian iwal ti PRT Marwan nu geus ti tadi ngariung di dinya keur nyawalakeun kumaha-kumahana pok ngomong ka Sudirja. Tah kabeneran maneh datang. Dirja hampura bae di titah. Wayahna susulan si Subhan di Cikampeknya. Maneh geus mindeng lain nganjang kataeun si Subhan di Cikampek. Sumuhun mangga. Tembal Sudirja. Hajup. Ya. Kerongkosna ya. Song PRT ngasongkeun amplop eusi duit gap ditampanan ku Sudirja. Wayahna bae penting-penting oge. Deuh ti taheun deui. Mun mangga PRT, ceuk Sudirja nganyahkeun. Mitra kaum dangu si horeng manehna nitah Sudirja pikeun ngajugjug ka imah incuna si ibu nu maot. Da bubuhan babaturan deket Sudirja pisan incuna teh. Batur ulin ti mangsa budak. Ngan nganjerakna ayeuna mah geus di luar kota. Di Pawarengan Cikampek jeung deui nu apal iwal ti Sudirja wungkul da kungsi ulin sababaraha kali malah basa bulan puasa mah nepi ka samingguna Sudirja di dinya teh Sudirja teh malire kacape malah teu salin baju acan sanggeus meuli rokok kira pukul 10-an Sudirja indit ka Cikampek rek make mobil bus. Mitra kaum dangu teka caritakeun di jalan. Barang geus tepi ka imah si Subhan, sasacan boga handphone acan Sudirja oge dina waktu harita mah. Jadi manehna teu bisa mere ibar heula. Teu ku hanteu si Subhan teh geuning suwung. Can balik ari ceuk tetanggana basa ku Sudirja ditanyakeun cenah keur ka Sumedang ngirim kembang kanu karyaan
dagawena jadi supir manehna teh supir di tukang jualan kembang hias. Atuh kapaksa Sudirja teh balik deui ka Bandung bari nyamos. Jaba geus kaijir wanci teh geus peuting pisan. Tapi dalah dikumaha antukna Sudirja kapaksa balik. Maksakeun maneh susuganan aya keneh beus nu ka Bandungkeun. Turun tina ojek barang nepi di gerbang tol Kelari, maksud dak megat bus nu ka Bandungkeun. Pok si ibu nu boga warung ngomong, "Bade ka mana, Cep?" Ka Bandung, Bu." "Ka mana?" "Ka Bandung." "Ka Bandung. Waduh, Cep. Asana moal aya bus anu ka Bandungkeun jam sakieu mah." Cenah bade nyebut ngaran PO busna, da memang PO bus eta nu biasa ngayakeun trayek Bandung Karawang Bekasi teh. Mireungeuh kitu Sudirja beuki bati handeueuh, mitra. "Alah aing mah aya bahan mondok di warung ieu mah," ceuk dina jero hatena. Teu jauh ti warung si ibu katempo aya sababaraha urang awewe jeung lalaki keur ngawarangkong bari garogonjakan. Kawas nama awewe nu sok biasa liar ti wanci peuting. Da di dinya teh sok dipake reureuh para supir meureun langgananana, para supir truk nu kabeneran sok ngaliwat ka palebadinya. "Meser anggur merah sabotol, Bu," cek salah saurang awewe ka ibu warung. Tong sabotol atuh 2 we 2, cek lalaki nu keur diuk di sagigireunana. 2 cenah, Bu." "Nya," tembal ibu warung. "Cikan bang damelkeun kopi, Bu, tong amis teuing," cek Sudirja ka ibu warung. "Enggak, Cep." "Kumaha nya atuh nya, Bu?" "Naonna teh, Cep?" "Mohon eta beus alamat mondok di dieu atuh kuring." "Moal aya beus anu ka Bandungkeun jam sakieu mah atuh." Cenah si awewe imut. "Moal aya mobil deui atuh, Kang." Cenah milu mairan. Anu pesan minuman nembalan di barung ku imut bari nampenan botol anggur merah ti si ibu warung. Leos dewe indit nyampeurkeun babaturanana teh. Mitra kaum dangu, seruput-seruput si kopi diseruput ku Sudirja bangun nikmat. Pelanyun udud bari nyerangkeun ka lebah jalan. Tapi bener cek si ibu beus teh tambol-embol. Sanggeus minta izin ka si ibu warung mah goleda gue Sudirja teh gogoleran dina kursi panjang nu dijieun tina anyaman awi. Kopi geus beak, heureut sawatarana Sudirja geus teu kuat ku tunduh merelek keai sababaraha kali. Tapi panonna teh teu daek reup bae da kagandengan ku nu keur saruka bungah nyetel dangdutan dina tip bari sorana tarik pisan. Jaro ge da laki awewe suka bungah kawasna mah geus mararabok. Kira pukul 1 peuting kurang leuwihna. Nu nyetel musik geus eureun. Jelema-jelema mah teuing terus kamarana. Kaayaan di warung munggu simpe nu ayangan si ibu warung we nyang hareupan daganganana bari nundutan. "Henteu keeng, Bu," cek Sudirja ka tukang warung tambah eueuh piomongeun. "Geus biasa ibu mah, Cep. Biasa nage tarang ngaladangan peuting ieu ibu mah, peda ieu we bapana keur gering." Mohon." Lumayan we, Cep, koreh-koreh cok. Nyiar kipayah. Dalamun teu kieu mah boga duit ti mana atuh?" Sudirja merongkol da karasa geus tiris hawa peuting gagayuh ka janari gedekeun.
Langgut si ibu warung oge lelanggutan. Pon kitu deui Sudirja heuai geus teu kawilang. Teu kuat kutunduh ngan karek ge rada nyapan sareupna pisan sare jol kurunyung aya beus. Bari kendekna turun nawarkeun ka calon panumpang. Bandung, mereka Bandung, Kang. Mereka Bandung. Cenah bari sorana teh teu ilaharna. Mun kendekna nawarkeun nu sok bari jojorowokan eta mah estuning datar terus siga nu teu make tanaga. Tapi nu mata kaheng deui omongan si ibu warung. Bus di mana ya teh? Nah ya bus, iya liwat ka dieu nya. Cenah cek si ibu warung bangun heran. Tapi kendek tenembalan bari nyebut ngaran PO busna si ibu teh. Pan bus ieu mah jurusan Bandung Jakarta sana. Cenah semu heran bari melong ka Sudirja. Ari Sudirja mah teu loba mikir mitra. Nu kapikiran teh hayang geura tepi ka Bandung deui. Ngan basa nerekel naik kanu beus tuluy asup malah nepi ka diukna. Si ibu warung teh ukur ngajanteng we di hadeup warungna bari paneteupna semu hemeng. Ku Sudirja dipelong we. Basa geus diuk dina jero beus, paneteup si ibu warung meuni pinuh ku rasa kaheran. Mitra kaum dangu sagekna Sudirja diuk pitunduhan geus nyadak. Tapi asa teu daek peureum panon teh. Kadoni teh nan jeroan beus we rarat-reret. Asa beuki mimiti karasa anehna basa mobil geus maju. Nya loba teh mah panumpang sejen. Tiap kursi kaeusian. Ngan ilaharna kursi dina beus, jajaran kursi belah katuhu jeung 3 aneun, ari anu keja jeung 2 aneun. Tapi anehna harita mah didiukan teh ku saurang-saurang rata ti hareup nepi ka tukang kawas aya nu ngatur. Jeung eta deui ku sarua kabeh panumpang diukna teh arajeg teu nyarandekeun tonggongna kana kursi jok bari paneteupna lempeng ka hareup. Jiga nu miluni teh nan jalan anu kaliwatan. Talaregang penumpang teh bari telemek teu nyarek deui teu kadenge anu gagerendengan boh supir boh panumpang pun kitu deui kendekna nararagan we tuning kabeh ngajejempe maneh saparat jalan teh. Kerelak heuai sababaraha kali pitunduhan datang dapan ti tadi geus sadug-dugeun sare pisan di warung teh Sudirja. Kaburu benta manten sote peda aya beus eta. Sudirja pepeureman lenyap rada ngalanyap tapi teu lila korejat meh nang korejat satakar kabak. Reuas teuing ngimpi teuing naon terus lilir bari culang cileung. Ret manehna rurat reret nitenan sakuriling nu aya dina jero beus. Tapi anggar panumpang sejen masih gata didiuk bari arajeg. Mitra kaum dangu nu mata kreuas pikeun Sudirja teh pedah bieu basa manehna ngalenyap. Dina itunganana teh bet panumpang sejen nu diuk dina kursi tukangeunana beungeut nanyang heuy kana panyarandean kursi manehna nu kumanehna didiukan. Nampeu pisan beungeutna teh. Lain beungeutna nu mata kreuas teh. Pedah eta mah bet dibulen ku lawan bodas beungeutna teh. Kawas make kurudung. Bari make kukuncungan kaluhur kawas pocong. Sorot panonna neuteup seukeut bari semuhurung. Mitra kaum dangu kadorong kurasa panasaran. Sanajan rada asa-asa oge Sudirja ngalieukan ka lebah tukang. Tapi nya kitu teh kawas panumpang nu sejen ayeuna mah teh jiga pocong teu eusing. Tetempoan meureun ceuk Sudirja bari meuremkeun deui panonna. Karelek heuai katunduh datang beki pohara. Nganoro kaya unggah ngalanyep sakedeung korejat deui Sudirja teh ngorejat. Ayeuna mah bet beki atra. Dina tetempoan manehna teuing ngimpi teuing naon.
nudiuk di sagigireunana aya nama lain tukangen tapi di sagigireun manehna di kursi anu tilu sarua awewe jika nu ditukangen manehna tapi ieu mah bukna ngagebay panjang henteu make kukudung bodas bari jeung kukuncungan tapi ieu mah bukna ngagebay panjang diriaban malah tepi kana ubin ngagapuina teh kituna teh dua leungeuna ugal-ugil ramona siga nu keur nyiaran atawa ngalakutu barang disidik-sidik breh weh siga aya barang leutik boborelakan mun parang katojo lampu teh barang ditengetan deui ku Sudirja teh diilikan ditengetan gebeg men ngagebeg kusabab aya paku nu nancep dina embun-embunana eta awewe alah nanaon atuh cek Sudirja bari ngahegak kesang masihan awakna tapi barang mahna luak liuk deui kayaan jadi robah ret kasih eta kasih awewe siga mimiti deui basa Sudirja asup kana beus eta. Pira ku ari tetempoan manya dedelean kitu Sudirja jadi sabil hatena ngalenyap deui ngalenyap tapi moal nepi ka memenitan beus nu ditumpakan teh geus aya di luareun jalan tol Cipularang nu dina ilaharna oge kudu jam-jaman kapanan na cepet-cepet teuing geus nepi ka dieu geuning ceuk Sudirja ngomong sorangan bari melong kaluar ningali tina jandela geus aya di wewengkon pada larang ieu teh teu salah kitu ret mehna kana jam nu napal dina leungeunna beuteuk ku hanteu mitra jam teh paeh jarumna teu usik-usik acan aduh beak batuna meureun jam sabaraha atuh aing naik bus teh bieu asa jam 1 da tadi teh eces mobil asup jalan tol ieu teh tapi nah bet aya di pada larang beda rute kitu tapi pan biasana ge banglas bakal keluar kewe di Pasir Koja Sudirja meremkeun deui panona ngan kitu jeung kitu we pasti ngorejat kahudangkeun ku ngimpi anu pikasieun malah nu panungtungan mah bet ngimpi nu diuk palabah kursi supir teh heueuh eta anu nyupiran awakna nyang saya kana setir bari silahna ngulahek baloboran ku getih lir anyar kaluar tina awakna beberebeyan bari beus maseuhan sakujur awakna tapi beus mah anggar maju saban sudah jalilir tinu ngalenyap beus teh bet asa gancang bae ngatarikan nah geus aya di jalan tol kaluaran gerbang tol Pasir Koja ieu teh kumaha teh mitra kaum dangu Sudirja bingung tapi sanajan kitu kakarak mehna bisa ngarenghap darada apal ari belah dinya mah basa beus mengkol kakatuhu ngaliwatan pasar Caringin asa bungah ngadenge reang sora jelema teh sora kendaraan nu ngetem sora kalakson bet asa karasa ayana kahirupan lebah parapatan kopo bepas reok beus mengkol ka kenca kalah asup ka jalan kopo teu asup ka terminal leuwih panjang nyemprung bae beus teh kakalerkeun pikeun Sudirja aya atohna hartina manehna bakal ngaliwat ka lebah rumah sakit jadi teu jauh teuing ti padumukanana ngan palabah stopan kopo peta reg beus teh eureun jeung meneran lampu stopan teh keur beureum rikat Sudirja sangkat tatan-tatan dek turun jung nangtung ketep lempang ka panto hareup bray panto beus muka sorangan bari teu katinggal anu ngaringkang pikeun mukakeun panto rada aneh tapi teu mikir lirah
Poho deh karena ongkos-ongkos acan bari nage kondektur cicing wae jerut bes Sudirja teh turun. Ari bus tetep ngabagug di dinya nungguan lampu merah. Mitra kaum dangu saturuna tina beus lengmehna ngahulang karena kapikir ayeuna mah manehna naik beus teh teu mayar ongkos. Eueuh nu nagih deui. Tapi kajian kitu oge kumaha teu ieuh terus jadi pikir. Kusabab beuteung geus karasa mani lapar. Atuh gidig Sudirja teh terus lempang muruh ka jongkona Kimanap nu biasa buka kepeutingnakeun. Lumayan murah di dinya mah. Batagor harga 100 perakan teh masih keneh aya. Najan ukuranana segede indung ramo oge. Mun porsi komplit mah kaya ning emih instan endog jeung batagor teh ukur 5.000 perak dina zaman harita mah. Matak loba nu ngadongdon mun keur meneran begadang atawa nyaring peuting. Gek Sudirja diuk pok Kimanap nanya. Mulih teh mana Cep? Tanya na bari ngasongkeun citeh dina gelas. Memeh dijawab bregot heula diinum da kuasa hanaang. Padahal cai teh panas keneh. Wangsul teu Cikampek Pak Haji. Di mana? Teu Cikampek. Tembal Sudirja bari anggar ngekeuweuk gelas. Kana naon ka dituna? Kana bos nembe pisan tuh. Omongan Sudirja tekebat basa meh ngalieukeun kalebah lampu merah. Beus teh geus eueuh. Kimanap pipilueun ngalieukeun kalebah jalan. Nembe pisan turun dina beus tapi beusna mananya? Sudirja rungah ringeeh. Red kana lampu stopan. Lampuna beureum keneh. Kendaraan lain aya hiji dua, motor 3, angkot 3. Harin Cep, beus naon? Asa teu aya bos nu ngalangkung ka dieu. Tadi ge apanana? Bah Haji teh di dieu bet asa sepi. Kadenge kitu Sudirja kerung. Ras jadi inget lalakon bieu dina beus. Red meh ngeret kana jam tangan, gebeg weh ngagebeg. Aloh, geuning jam teh hirup deui. Alah geuning karek jam 11. Pan tadi teh beus indit kira jam 1 leuwih. Sudirja beuki kerung. Tuluy ngodokan sakuna, inget deui tadi pedah asa teu ditagih ongkos. Kusiwal duit dikaluarkeun pamere ti PRT teh. Dihitung aneh deui bae. Duitna teh jadi ngurangan. Pas pisan deui. Nguranganana teh jiga pamulangan sahargaan ongkos ti Karawang ka Bandungkeun. Mitra kaum dangu nu bieu lapar teh jadi asa teu lapar. Ti koro asa garing pikiranna jadi kamana-mana. Sudirja tungtung namah ngaberi gidig bari maca istighfar sababaraha kali. Palawargi kaum dangu dugi kadinya dongeng ditamatkeun.
Mang Anggang ngucapkeun hatur nuhun kanu pangrojongna khususna ka subscriber dongeng Sunda Mang Anggang oge ka sadayana anu tos setia manco. Mudah-mudahan sadayana sararehat nya mitranya. Hatur nuhun komentar like oge tos manco dongengna mugia kasayanana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageng tinu dipasikeun ka Mang Anggang. Nu moyok disambat, nu muji dihormat, anu ngejek dilelewe, anu haan dibisobat. Masya Allah.